kuring dina pengajaran bahasa Sunda. Dina dengar ayeuna materi anu bade diduduikeun nyaeta ngeunaan carita wayang. Asal muasal wayang. Carita wayang teh asalna ti India, asup ka urang bareng sareng asupna agama Hindu. Wayang teh robahna tina kecap bayang atawa bayang-bayang anu hartina kalangkang. Dina pagelaran wayang biasana sok aya kelir atanapi kain anu nutupan wayangna teras nu katingali bayangan ngumpul eta anu dianggap disebut bayang-bayang print. Teras wayang teh mangrupa tina bayangan kahirupan tingkah paripolah manusia. Carita wayang teh mangrupa carita anu sok dilalakonkeun dina pagelaran wayang anu dipimpin ku anu janten babon atanapi sumber tina carita wayang teh aya dua. Anu kahiji nyaeta Mahabharata mangrupa karya ti Wyasa. Anu kadua nyaeta Ramayana mangrupa karya ti Bharata. Carita Mahabharata. Mahabharata tadi mangrupa karangan ti Wyasa anu nyaritakeun perang sadulur turunan Raja Bharata antara Pandawa sareng Kurawa anu ngarebutkeun tahta karajaan Hastinapura. Perang ieu disebut Perang Bharatayuda. Perang ieu lumangsung salila 18 poe di tegal Kurukshetra. Anu kadua nyaeta Ramayana. Ramayana mangrupa carita anu nyaritakeun Rama sareng Rahwana anu ngarebutkeun Dewi Sita. Rama teh mangrupa raja ti kerajaan Ayodhya sedangkan Rahwana mangrupa raja ti kerajaan Amerika. Atur nuhun kana saha sakitu anu biasa dipikeun. Bismillah.